Si leuweung jempling amat ban. Yuk nek juk dong ge. Nah, juk segala suheureun amat juk di ieu. Atau dia nek tahan tuh kadinya. Sana adil orang. Oh ada gitu. Ari dia kadung kamari, anggap leh. Lain kadung-kadung di menyesal, aing mah menyesal pokona mah. Denek naon mawan game nu kitu ka gardu. Biasa bae. Kenapa gitu bae ngul pentingna? Waduh turutan anu goreng nama. Anu hadena ambil goreng aus piceun cenah ge kitu. Atuh gati, seru mah. Seru kan dia main mah. Atuh kadingan nama. Atuh kumaha tuh urang geus kieu mah isina kana kaunang urang barakal dicari kanan coba. Enggeus aing kanyahoan maling tangkil bae ge. Dia tah main mah karak kemari doang. Oh, aing. Dia mah goreng ieu tiba heulana geus goreng. Barau dia ih bating aing. Irung dia tah, diteuneuh deket sungut. Taju kumaha tuh tadina? Geus maju ulah maidoan bae. Urang bas nu kamari yo. Aing mah endung teh kikituan deui diajak judi sagala naon. Soalna cina aing kamari tanya pas balik judi teh ngadenge orok anu geus sakola cina. Lamun judi cina dicambuk. Boro-boro ning dicambuk aing mah. Digentak ka unang ge ngaberidig aing mah. Padahal mah aing teu kepikiran ka kadinya. Berhubung cek dia teh mah mun judi cina cambuk atuh aing geus sieun. Tah geus kieu mah bejan kita kana abah dia. Bah kitu, ulah judi bae bising dicambuk. Ijaan kitu. Teu naon ari magahan anu hade mah. Gue geus pernah tah ngomong kitu kana abah aing. Cek abah aing kieu cenah. Nyawa naon tuh dia aku ti keneh cenah. Gah, ditambah bah dia mentang-mentang keluar di sungut anak boynya. Teu naon tuh cen urang hari magahan kana nu hade mah. Nu penting ngomongna hade gitu kana kolot ulah ngalunjak. Tumben dia otak dia lempeng amat. Teu sebeuh malengek engna dia pan. Woi, dia mah mentang-mentang aing tukang mendo. Ulah neuleuh kana aingna, ulah neuleuh kana jelemana. Tapi denge isi omongan eta naon. Dia mah endog baik anu keluar ti bol kotok di dahar jak ku jelema. Komo eta omongan nu hade denge ku dia. Tuh sih, edas tah ngomong ku gas amat. Urat ikut ngolol-ngolol kabeh. Ih, ampun aing. Toh si hampura jae mangan maga nu hade dong jakana dia. Atuh hooh tah hooh, ulah ngegas bae. Aing malin ngegas tadi geus sabejaan. Aing malin ngegas cuma ngabejaan doang karena dia. Atuh tamat nek ditarima syukur. Teu ditarima piraku amat omongan hade teu ditarima ieu ku dia. Soalnya yo, kalau mau omong nyarugak yang ngomong dia. Aing nang orok coba yo. Gah, ti kitu haten kelas mah. Op. Ayo naon yung. Oke, manggihan orok heula. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sah teman. Teu nyaho baradag amat jelema. Ih, Eta ulun mana unan? teu nyaho. Talian gitu dibengket. Jaiyung tah mah. Tuh cik asa awak madag gitulah. Ira datang lah manehna yung. Nanti ngabejaan. Atuh bagi korma sih yo. Kalau bakor mana tuh di ditu mah? Oh. Oleh-olehna banyak. Yung. Minta korma sih wehna. Tenang, kurmanya masih di jalan, dipaketkeun. Alvan, kuncen. Das korma Dari korma orang ira deui. Ternaon ya? Laju keluar di mana kan paketna? Ira datang nak. Tenang, tadi mah di aplikasi eta keur dikemas keneh. Ai di hota. Das. Naruh korma. Urang dar korma. Hal orang dua naon di dieu. Urang bejakan iik bedianya. Nah, bejakan ik jeung ilham maju urang. Jakuk lah yo. Das subuh urang. Urang dar korma. Ira deui cowok naruh korma. Dong, terus nya das iyung. Mohon sami-sami. Coba atuh ngomong ulah cicing bae. Bisa lokeun bedo. Oke. Ieu dia aya sakali ngomong oke doang. Mantap. Cen. Kenalkeun batur anak ti Bangladesh.
Arana Asman. Oke. Oh, mun. Geusnya anak dek pamit bae, dek silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yung, ulah po nyakor mana? Edan, jelema, ku geuneuk. Ulah deh jelema, ngerempal. Badag. Pira aku teh aran Asman. Rok Bangladesh. Asman. Dedek kan Asman. Ih, banding coba si Asman. Lu mau teh ngomong dia. Ih. Ayo. Ih. Aing mah isin ieu, kamari teh urang kanyahoan gapleh ku kaunang. Aing dang dua kali aing dia kanyahoan. Pertama aing kanyahoan maling tangkil. Kadua kanyahoan main gapleh judi teh urang kamari. Kaduhung aing mah ieu. Ih, ada eta permainan non tuh. Kau nak sampai marah dong gitulah. Ngamuk ti kana mah. Permainan gapleh, permainan nama. Cuma eta orang salah na eta duitan. Eta orang lamun duitan tanya disebutna judi eta. Dilarang eta ku agama ge judi eta. Non tuh dah ongko kan ngajakan. Kuncen eta nu ngajak duitan nama. Atuh aing lamun endungnya diajak duitan panas. Gengsi teh aing lamun endung teh halokuna sieun aing. Bu tadi ya, hatena ata amat. Kuno kitu bage panasan yang mah. Aing bisi halokeun teu boga duit doang. Masalah harga diri aing di kamanakeun coba lamun aing teu daek. Ngomong kenaon teh orok. Beungeut pararanik kitu. Coba kadinya ya. Ada apa gerangan sih kawan? Romanya pada mukanya pada panik-panik semua ini. Kenapa sih? Seganeng deh biur kandel yo. Aing nya hobe ongko tadi urusan aing. Ini anda ka dia. Wah. Orang miskin sensian mulu. Ih, Ngesi aing gandeng datang-datang. wai, wanian kena aing. Non maksud? Ih dia, ngis kau aing sinet kana dia. Maju. Wih, keren amat. Dah lah, malas ngadepin orang miskin. Dia, oi. Bu aing lamun jalan ku dia ta. Ngorowok yang tebir ta. Ngalunjak itu. Emosian amat tuh dia. Ngambilan entuy tanon dia. Aing lain masalah ngabela entuy lain. Mah jalan menu kitu moal diladenan. Dia kiwari pemberani amat. Teu nyangka aing dia kuari wani kana entuy. Saha teu nuanian? Hadeda bae tadi kudu dicekelan aing. Ari maksudnya naon tuh tadi didinya gudubukan dia. Halo kun aing mah dia berani. Orang dia tuh berani burung. Teu sadar yang tadi mah. Siga eta uyut aing asup. Kau mana amat dia ngomong. Mistik yo. Urang, luar biasa ya Iyungnya. Urang dahar korma. Woi, aya Iyung dia balik di Bangladesh. Mau baturan geneuk dia ik. Naon dia? Mau nyaho barang tambah. Ada Tadi- kembe di dieu. Naon yo? Ngomong cedenan yo. Mau oleh-oleh laing di kuncen. Mau barang dibere dia mah cenah. Aya beda. Kan. Pan lagi anehnya. Bu, tak ngomong arocok amat dong hureman. Dong ihud ngomong. Coba ka dieu yo, diuk yo, nu jelas ngomong na. Deukeut anu ka dieu. Segera ka dia. Diuk yo. Hagen ya panteh kenapa? Siap. Tulan sendala ih. Dia. Sila. Nona sila. Coba ngomong nu hade tah ulah dong ihud boy, dia ngomong nyorocok amat. Aya naon coba? Oh, cina tadi teh naon genek-genekan segala. Kasih paham Cen. Ayo bertahan nanti pan ya. Iyung balik di Bangladesh, mau baturan dia mah. Geneuk baturan age. Terus ada dia kunaon tuh selangan amat. Atuh selaku babaturan, ikut bahagialah lamun Iyung datang selamat ka dieu mah. Oh, orangnya lu senang pan ya? Oh. Naon itu senangnya dia. Nu bener sih da iung balik. Mau oleh-oleh tuh.
Oh, janto ngan silaturahmi dong tadi ge, Chan ya. Oh, ulah lengoh ta mangan mau eta doang. Baturan nu geundek doang. Teu meunang naon. Berko amat gawe jauh-jauh tuh mau oleh ieu. Di mana iung kuari di mana? Tadi mah kalandeu eta. Jeung sa? Jeung eta nu badag di awakna. Aing dulu aing. Oh, mau motor dekat aing ka pasar eta. Doang nabonya. Oh, sugan bae sugan. Up. Paehan heula. Ada apa yung? Haus. Oke. Berat. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam. Ih, orang Arab. Wow. Geulis man. Oh yung. Sedap. Ih, kalah malong. Aduh naon? Arek meser teh. Meser nu adem-adem. Haus. Teh. Meser es naon? Ieu baraha. 3.000. Ieu. 3.000. Ieu. 3.000. Ieu sih. 5.000. Bu aing nginum doang yang mahal amat. Ieu nu hejo baraha. 1.000. Ieu bae berarti 2 teh. Ya, Naon tuna plastik. sengaja nagara balik. Parah pedagang lainnya. Oh. Hayu urang balik. Oke. Ih, Mang, bayar. Astagfirullah, hilaf. Hatur nuhun. Masya Allah, receh. Hop. Kardus tinggalin. Oh. Ari kana duit inget, ari karena kardus tinggalin mah cicing bae. Geus mah hidung, bau, duit na receh doi. Hop. Turun heula kana orok. Siap. Pan. Iung tuh. Eta iung teh Tan, iung kuari. Babaturan tuh. Dulu mah Awak ngarerempak ya. Edan. Olahan rok. Di mana, Yong? Tos di pasar, meser langseng. Naon tuh langsung. Cenik nih korma. Ih, Jauh-jauh di Bangladesh ka dieu. Beli langsung doang. Loba teh di Bangladesh ki buah. palsu. Tenang. 1 bulan lagi korma datang. Masih tahap dikemas. Edas. Kebel amat. Sebulan deui. Ih, iung bebeja bae. Atuh tam ilham jeung iknya ho. Teu kagehan urang. Gitu amat dengan baturan. Kan ngomongna kana aing jeung kuncen. Kan ge baturan kene. Berbagi bae sih. Tapi di adina. Gerandeng dia pokok sebulan kene. Ke rumah nage. Yong, dan malah kadaluar sakor mana? Kau udah tangga dia jadi menyantam gitu. Tenang, beli kurmanya juga atah. Jadi nyampe sini udah pada mateng. Ulah haliu kabeh ge kabagean kege. Tuh nya, kayak kabagean kabehan. Engke sore kabehan kaharep imahnya. Ndek nyawer.
Geusnya rek pamit bae ulah poho sore ka imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap-siap ke sore ke ditu. Bukan eta. Oh, jeta nyaam. Gede lah. Gede. Atuh gati. Nya udah ngaran eta saha? Nyaho. Teu nyahoun Saya saha. monon dia. Nyaho lah. Dong aran baheula. Saha? Dong cuman cebenen dia mah. Asman. Ngaran Asman. Oh. Balas kok gendut gitu lah. Asman, ngaran Asman. Mantap. Alhamdulillah aing kajieun deui ieu kolam lele. Mudah-mudahan lancar ya usaha aingnya. Nu ieu mah. Geraan mulai nyawer. Yo. Kumaha? Siap. Dulu bayong, Luis. Sawerkeun ya. Geran yo. Oke. Beli es yo. Rasakeun. Well. Rasakeun minum es. Geran. Es. Asman. Satu, dua, tiga. Lumayan, duit muteuh nyawer menang. Coba seperti apa itu? Gaib, duit Bangladesh gaib. Oh bae buat iung Minteran. Eta aja mana? Aing. Ih, mana tuh jalan mana Lagi eueuh. Mana kan nitip, orang nitip iung. Karena aing minum es. Bisa kieu ya urang. Asa dilecehkeun aing mah ieu. Penipuan nih maran penipuan. Oh, ih. Geus Terima aing mah. Terima aing mah. Aing sarua ih. Naon? Nyangkeun tanan ieu. Coba teh jalan mana aku ari. Kayak mana langsung yang mana?